Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun ganas nunggu jawab salam didoakeun mun seuk barokah hutang sing buru-buru lunas. Pelepah hutang mah umum jigana di mana-mana. Daun salam daun suci nunggu jawab salam didoakeun sing buru-buru angkat ibadah haji. Hoyong ke Mekah ibu, bapak hoyong ke Mekah, tas dalam tar aja, atuh rek saha nu mawa pas gitu ya. Alhamdulillahilladzi ahada nikah wa harrama sifah wa nadaba ilaih. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Salatu wassalamu dhaimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad bazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidzikrihi wa ta'abudan bitilawati. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Madani Allah wa rasuluhu alam. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaz. Al hadis manade wallahu a'lam. Wa qala ba'dul ulama tabarukan bidu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhaiqan illa wasi'tah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la dainan illa a'daitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitahuma wa yasartahuma ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal. Si horeng gaya tembang penyanyi nuluwih ngeunah runtuyan syair nuluwih merdu qadah kalam nuluwih bilagoh. Kajawi sanjungan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla, aturan puji kehadirat Allah nu maha suci, yakni Allah Rabbul Izzati. Nu parantos masihan nikmat nu kacida ageung jeung manfaat kanggo urang sadaya. Buktosna nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa bersyukur kana nikmati Allah anu parantos ku Allah dipasihkeun ka urang sadayana. Sabab Allah ngunggul dina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun seugeun anjeun bersyukur kana nikmati kami cek Allah, maka kami rek nambahan kana eta kanikmatan. Tapi sabalikna lamun seug anjeun kufur nikmat, maka kami rek masihan ka anjeun kana siksaan. Naudzubillahi min. Salawat kali salam mugia salamina senantiasa terlimpah curahkan atas baginda alam nuniti dina jalur suci nete dina lampah numerenah sarta sapagodo sareng buktosna yatana habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kakantun salawat kali salam mugia dilimpah curahkan ka nabi, ka para keluargina, ka para sahabatna, tabi'in tabi'at, oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin rauh kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin, teu kakantun kabayunan hadratal mukarramin, kabayunan para alimil ulama asatid wal asatidah bil khusus kersana
guru orang anu di Rambai ayeuna mah tapi kapungkurna mah di urang. Alhamdulillah tiasa hadir karena ieu kesempatan, bahkan kin nu bakal masihan tausiah kanggo orang sadayana anu kusim kuring dihormati kalayan mugia salamina ku Allah taala dimuliakeun. Kapayeuneun akhinal kiram pengatur waktu pemindah acara usami kusim kuring dihormati kalayan mugia ku Allah taala dimuliakeun. Kapayeuneun jamaah kaum muslimin rauh kaum muslimat nu sami nampak hadir sepuh kali anom nu sanasib jeung saperjuangan anu mudah-mudahan dimuliakan ku Allah, khusus napisan para pemuda nu bergaya, para pemudi nu berkreasi nu jadi ujung tombak maju jeung mundurna agama Islam di masa nu bakal datang, nu mudah-mudahan dipasihan kakiatan jeung kaistiqomahan dina ngajungjung tinggi jeung hirup-hirup agama Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sok sanaos ieu pangaosan teh diwangun ku maksud moboyankeun tawi syukur kanu Maha Suci wirehing sohibul hajat kersana Kang Opa bawi raos biluluran rahmat anu agung nu museur jeung nu ngamuara kana kiatna iman sinar Islam nu dibuktoskeun dina wung ieu pisan anjeunna seja syukuran ka Allah Rabbul Alamin wirehing nu janten putrana nu wastana Jang Riki sinareng Teh Kurnia Jang Riki sareng Teh Kurnia parantos kauntun tipung katamang beas laksana kapiduriat ngahiji ngalaki rapi tujuanana rek ngawangun rumah tangga nu sakinah modalna taya kajabi hiji rasa mawadah nu kadua rasa warahmah dumasar kana eta hal muga-muga ieu dua mempelai anu geus sababaraha sasih kapengker ngalaksanakeun akad pertikahan moga-moga dina rumah tanggina sing persis jika rumah tanggina Kangjeng Nabi ka Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha, sing persis jika rumah tanggana Kangjeng Nabi ka Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, sing persis jika rumah tanggana Sayyidina Ali karamallahu wajah ka Sayyidati Fatimah Zahra, sing diistiqomahkeun dina ibadah jauh balahi diamprokeun jeung rizki ge moga-moga dipaparinan turunan anu rendah 18 siki keseri mah rendah lain-lain teuing atuh cenah-cenah cek ibu teh loba teuing 18 mah kapan Nabi ku anjeun nyarioskeun dina hadisna tajawujul waludal wadud baina mukasiro bikumul umam teangan bisa lakieun teangan pipa majikan teh anu rada roba budakna naon margina Kangjeng Rasul ngaraos pingah lamun seugeun ke di akhir hayatna atanapi di akhir zaman seueur umatna tapi peun lah nu penting ketika dipasihan turunan ku Allah Rabbul Alamin sing dijantenkeun murang kalih anu soleh tur solihah amin ya Allah ya Rabbal atuh syukuranana sahibul hajat dina ieu kasempatan muga-muga naon rupa nu dikorbankeun harta harti tanagi katut emutan muga-muga sing enggal dibalas sesuai sinareng janji Allah mangjabil hasanati falahu asyru amsalihha sokomo sedekah poe ieu mah penting ieu mah meneran dina bulan Rajab sakedeung deui datang bulan Sa'ban sakedeung deui datang bulan Ramadan leuwih gede ditikelkeun ku Allah pahalana luar biasa mudah-mudahan sing enggal we dibalas di dunia kapangih ngeunahna ke di akhirat sadiakeun tempat nu dinuhung tur agung baritaya tungtungna surga ngaranna amin ya Allah ya Rabbal atuh sumpingna hadirna urang sararia kana ieu tempat moga-moga sing kasupkeun golongan syakirin amin amin ya Allah ya Rabbal. Kaum muslimin rauh kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin sasaran pokok dina ajaran Islam teu kurang teu leuwih ya nikah teh ibadah lamun tujuan nikah lain ibadah rek naon kacape-cape kapan lain unggul harta jeung tanaga bahkan pikiran ge dikerahkeun pikeun ngawujudkeun ieu pertikahan malah kawasna wae ieu nikah teh ibadah pangeunah-ngeunahna bisi bohong sok lalajoan ke sararea anyaran kawin mapan sabulan 2 bulan kumitoha teh dianggap ratu sia ki 3 bulan pindah darajat jadi minantu 4 bulan can usaha wayahna disatru tamane
ibadah pangeunah-ngeunahna malah ti mimiti kueh nu pangcikalna nepi ka kueh nu pangbungsuna kabeh disayeutkeun ka kamar jang saha jang minantu nu keur dipiratu bari dijamin ku Allah kahalalanana anak dengan tianu kiwari janten garwa make bahasa diplomat dina surah Al-Baqarah nisya'ukum harsul lakum pa'tu harsakum pamajikan anjeun teh kebon nu anjeun sawah nu anjeun kusabab kebon nu anjeun sawah nu anjeun pa'tu harsakum pek geura pacul eta pamajikan maneh teh kumaha Gusti cara teknik maculna annasitum cek Allah ku ahli tafsir mah di tafsiran ibu ai kaifasitum ai kiamau wa qu'udan cara teknik maculna jadi pamajikan mah kumaha maneh we rek bari nangtung manga bari diukop teh hareup jig ti tukang pek atuh cek urang dieu abdi mah rek siga entep senok manga bisa mah ngan sok sanajan kitu sok sanajan boga etika sok sanajan ayeuna halal eta pamajikan sabada akad teh orang Islam teu wani ngagauli nu janten bojona teu gaduh abdas heula ri ibu lamun arek bobo sareng caroge sok abdas heula tara keur daek masok cenah jang keur teu daek matara tah urang mah sok sanajan bari halal sing boga etika ketika rek ngagauli nu janten bojo sajajan bobotik kedah gaduh abdas heula khususna anjeun riki ketika anjeun rek ngagauli nu janten bojo wayahna kudu gaduh abdas heula beres gaduh abdas asup ka kamar ngamparkeun sajadah deluk salat 2 rakaat salat sunat jafaf ngaranna beres salat sunat samampuhna baca Quran samampuhna baca sholawat samampuhna baca istighfar osok itu bangun tara lolobana mah asal jeblos wae ka kamar malah hararingan teu para ruguh cek lalaki nanti kade nyai ulah rewas mun ningali nu heuras-heuras nu heuras lain buras tapi daging anu teas cabrul atuh cek awewena di kamar kitu sarua deh kade akang ulah benduk jeung saterusna kade ulah kitu da dicontohan ku ulama dina kitab Fathul Ijar ku sining tadi diaos jadi ketika orang rek ngagauli nu janten bojo dicontohan ku ulama dina kitab Fathul Ijar bahkan Nabi ku anjeun nyontohan ketika sumping ka Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha dibaledog ku salam assalamualaikum ya Humairah salam sejahtera untukmu wahai istriku yang cantik yang wajahnya kemerah-merahan urang pernah ibu dipanggil ku caroge ya Humairah bujang-bujang cenajang malah mah salaki nu kurang pati akhlakna hade mah ka pamajikan abung kene hideung pan digorowana teh hei hajar aswad cenah sia ka dieu teu pati ecrek kitu. Nah mudah-mudahan ku acara seperti kieu nganyar-nganyar deui kana kahirupan urang dina rumah tangga khususna cara mempergauli istri urang ya kudu bener cek agama dibejaan ku ulama dicontohan diantarana dina kitab Fathul Ijar didinya dicontohan ti mimiti uluk salam kanu janten bojo bahkan satu acan delukna oge ti mimiti KWC terus sholat beres sholat terus baledog ku salam dicontohanana ti kieu assalamualaikum ya sayyidal amin jawab ku pamajikanna lain ngadon kalahkeun nyalik si kieu mah waalaikumsalam assalamualaikum cek lalakina ya babar rahmah ku ibu-ibu jawab waalaikumsalam ya sayyidal amin beres eta panjang mun rek dibaca mah ti mimiti nyabak leungeunna nepi ka nyabak nenena beh dituna nepi ka nyium tarangna nyium bibina nyium irungna nyium ceulina nepi ka palebah nyium antara dua susuna nyium antara hatena beh dituna rek deluk nga idkhalul lahmin fil lahmin teh baca doa di dinya ge
anu bunyi doa nama nungus umum bismillahirrahmanirrahim Allahumma ij'alha dzurriyyatan in kunta qadarta an takhruja man sulabi Allahumma janibi syaitan wa janibi syaitan ma rajaqtana. Ketika muncak urang rek ngaluarkeun anu maka akhiri ku baca doa deui. Cenah tanggal kitu mah cukup minimal baca bismillah bari boga wud. Insya mudah-mudahan ku acara sapertos kieu ngajadikeun wasilah urang ingat ketika rek ngagauli nu janten bojo karena perkara nu eta teu aya nu buyut sararea ge. Da di antarana model Riki nu panggeulana di teang teh nu kitu. Hampura nu sawareh mah urusan nomor 2, mikiran baju udah baju maloba anu tilu kado ge, mikiran da angeun atuh da puguh ge nyayeut. Nu dipikiran naon? Nu kararitu tah. Pan anyaran kawin teh atau asup ka kamar teh beteung lapar pabedol-bedol ngadahar bakakak da loba bakakakna. Beres ngadahar bakakak ningali kana luhur kasur ge kan aya bakekok ngeunah. Matakan disebutna ge ibadah pangraosna. Makana sasaran pokok dina ajaran Islam teu kurang teu leuwih yen nikah teh ibadah. Sagalana jadi nilai ibadah. Tong boroning perkara badag cacak ning mere cai we kanu jadi salaki. Ketika orang geus nikah bejana awewe nu pernah mere cai kanu jadi salakina moal kakeunaan kudu ngaranna dahga ke dina poe kiamah. Ibu hoyong ke dina poe kiamah mung dahga artina mah urang teh asa kuat we sanajan teu pernah nginum. Ta ayeuna sing mineng mere cai kanu jadi salaki. Ketika salaki datang mun boga pagawe negeri salakina datang ti kantorna mun boga salaki tukang tani balik di sawah balik di kebona ulah waka dipapageun ku bahasa nu pika sebeleun alusna mah tuyun ti luar teh. Oh geuning akang parantos sumping mang akang istirahatkeun urusan sanesna nomor 18 atuh ibu teh ayeuna deregdeg ke dapur nyokot cai mun boga tina kulkas aya mah kulkasna teu boga mah kulkas atuh tina berenuk-berenuk we sok asongkeun ka salaki kucurkeun kana gelas. Cek ibu mangga kang ngaleut perih ning Sprite eueuh Coca-Cola teu pati aya komo beh dituna cai susu mah aya ge cai herang basa-basi ibu teh mangga kang ngaleut kadieukeun cek salakina bismillahirrahmanirrahim contohan kieu teh contohna kabeneran we hayang nginum aya alasan jang nginum heukeun we geus biasa ge da kitu. Genahna jadi mau balik kang minum-minum ditempokeun pan. Da cocok nama angin ngadalingding seperti kieu teh lain cai herang, bari sesa. Susu atuh kitu tah. Susu sesa. Susu di mana kau kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri berselimut sunyi tanpamu oh susu. Naluriku berkata susu mah memang ada. Jadi itu beres untuk nanti kayak itu nanti kesukaan we atuh tah. Tong boroning perkara badak cacak ning mere cai kanu jadi salaki eta si awe moal kakeunaan kudu ngaranna dahga ke dina poe kiamah. Komo nepi ka digauli mah komo nepi ka ngaula kanu jadi salaki mah. Matakan khususna Riki sok pertahankeun keluarga anjeun sing mencapai keluarga litas kunu ilaiha tentram damai hirup dina jagat kagungan Allah. Sabab tujuan pokok manusia diciptakeun ku Allah teh pikeun ngalaksanakeun ibadah jeung tujuan pokok pertikahan adalah litas kunu ilaiha. Ayeuna direk nanya, ketika urang geus rumah tangga loba litas kunu ilaiha loba ngacamling. Ngacamling teh maksudna teu pati ecreug. Teu pati ecreug teh meureunan mun rek dilemeskeun ku bahasa urang mah jadi ripuh. Laras. Tapi tujuan Quran ninganan pangna manusia diciptakeun azwajan berpasang-pasangan teh ternyata tujuanana litas kunu ilaiha. Bidauh Allah dina Al-Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja.
tina sebagian tanda-tanda keagungan kami cek Allah kami nyiptakeun manusia teh azwaja berpasang-pasangan naon tujuanana litaskunu ilaiha supaya manusia tentram damai hirup dina jagat kagungan kami. Nah atuh ayeuna sabada urang nikah menangkeun teu litaskunu ilaiha berarti aya pagawean nu salah nu sakira-kira mata ngajebloskeun urang kana jurang kehancuran kana jurang anu pikat teu ngeunaheun dina rumah tangga urang. Makana khusus kajang Riki ketika orang rek ngamulai rumah tangga teh anjeun kudu siap sadia jeung sagala-galana karena susu datang hatur nuhun pisan. Rupa-rupanya tuh poho pika mana bi tujuan pokok pertikahan adalah lintas kuno ilaiha tentram damai hirup dina jagat kagungan Allah. Aya nu dicarekna aya seueur teu sabaraha rupa tilu rupa naon nu tilu teh nu kahiji fa'tazilun nisaa fil mahid sok sanajan eta pamajikan halal tetapi aya nu dicarekna ku agama hiji jauhi istri ketika istri keur head khusus jang Riki wayahna tahan ketika istri anjeun head karaseban bahasa urang nama men ulah kade kudu meh imah idit ke Jakarta geus lila balik ka imah rangsel ge candilaan-laan acan rangsel tetas ya. Nepi ka imah puguh pamajikan keur head ge digepak ku saya eta mah atuh geus beres Kang hampura pan abdi teh nuju karaseban kenai cenah sia teh hitung-hitung wadoan nu kamari majarkeun ulah kade ketika istri kerhead pak tazilun nisa afil mahid jauhi istri kalian ketika istri-istri anjeun keur kadatangan penyakit nu sabulan sakali head teh ngaranna tos suci Gusti tina headna ari geus suci mah heg teh teuing ngahiji deui we jeung nu janten bojo nu kahiji pak tazilun nisa afil mahid nu kaduana ti beurang bulan puasa kade tah ulah gagabah panu anyaran kawin mah ayeuna sagedeung deui yang harapan bulan puasa lapar ti beurang ge aneh penting aya malah kade di nini sok nyebutkeun kieu teu meunang bulan puasa mah atuh sabulan lilana atuh iman kuat imin ripuh jadi teu kenging jadi maksudna kedah terang gitulah sanajan bulan puasa ge ti penting mah mangga ngagauli nu janten bojo ngahiji jeung nu janten bojo urusan dupa tali jeung masalah eta maka heug teh teuing ti penting mah nu paling pokok ti beurang ulah sabab dicarek ku agama ketika ti beurang bulan puasa teu meunang keukeuh maksa maka lamun maksa ti beurang bali bulan puasa wayahna nya kudu kiparat nya kudu kodok urang moal mampu kiparatna sabab diantarana kiparatna teh kudu ngamerdekakeun hamba sahaya seep di zaman Rasul ganti deui kudu sodako kudu puasa 2 bulan tuluy-tuluy boro 2 bulan tuluy-tuluy eta oge batal atuh kumaha sodako ka 60 fakir miskin lamun ti beurang bulan puasa matakan ti ayeuna ka hareup kade entong lah ti beurang mah jeun teuing ulin ka mana we ti beurang mah tong ngadeuketan pamajikan mun lalaki mun awewe tong ngadeuketan lalakina bisi kabita ya khususna jang Rudi hampura di kieu-kieu teh lain porno tapi nyaritakeun halana pamajikan sabadakan make bahasa diplomat dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah tadi jeung caritaan-caritaan nu patali jeung masalah eta karena teu saeutik zaman kiwari mustami sok rada ilfil ketika mubalik nyaritakeun bab nikah padahal kudu jelas sagala-galana ge lamun teu jelas sok kaliru ka dituna tapi dina ieu kasempatan kade ulah goreng sangka di kieu-kieu sote khususna mamatahan panganten nu anyar umum nama sadayana panganten urang nu geus karolot minimal kudu pernah ngasaan karena nu patali jeung masalah agama nu dicontohan ku ulama nu katiluna nu dicarekna ku agama pamajikan urang awewe urang teh ngasupkeun kana lian lain parantina bisi kade da geus aya lah khusus parantina tong make duwet liwat kanu lain parantina sebab khawatir dicabut nyabut bibinihan binih cabe mah binih hui mah entong lah tilu tanya nu dicarekna ku agama pamajikan
urang anu halal sabada akad, nu kahiji ketika haid, nu kadua na ketika tiberang bulan puasa, nu kati bulan Ramadan teh nya, nu katiluna ketika ayeuna ngasukeun kana liang lain parantina. Salian teh eta mah mangga heuk teh teuing. Ya. Balik deui kana pokok bahasan. Jadi sasaran pokok dina ajaran Islam teu kurang teu leuwih yen ieu nikah ti ibadah. Sagalana bakal jadi nilai ibadah lamun urang nyaho kana ilmuna. Ngan ilmu tara datang ku sorangan ayana teh kudu diteangan lewat pengajian, lewat mingguan saminggu sakali, lewat seharian sabulan sakali. Sok jang riki ulah pre anjeun ketika geus rumah tangga neangan ilmu init ka pengajian di urang aya pengajian saminggu sakali mangkat. Rek ditatangga ngayakeun pengajian urang init. Naon tujuan anak neangan pengalaman jang urang supaya urang ngarti kana agama, da ngarti moal datang tanpa ayana ilmu moal bisa dihasilkeun tanpa ayana diteangan. Da eueuh bejana ilmu turunan kudu meh bapana kiai anakna jadi kiai teu saeutik anakna kiai, kolotna kiai anakna jadi bangsat. Teu saeutik kolotna bangsat anakna kiai asal bisa ngurusanana. Da ilmu mah lain turunan ayana teh kudu diteangan teu bisa datang ku sorangan. Nah mudah-mudahan Kang Riki jeung Neng Kurnia suatu saat anjeun ngabina rumah tangga, ketika geus rumah tangga ulah pre neangan ilmu komo sabab aya kewajiban nu jadi salaki ngilmuan nu jadi pamajikan sagalana kudu diilmuan ku anjeun, khususna nu patali jeung bab fikih, misalkan model wuduna, salatna, puasana, zakatna, ibadah hajina kudu ku anjeun dipapatahan. Urang kudu bisa mamatahan nu janten bojo. Enak ka ibu-ibu ieu nu geus karolot pernah can ku salaki di pepatahan jampe wudu. Boro-boro jang cenah manehna kitu becuseun bener. Lamun caroge urang teu tiasaeun urang tiasa saling bejaan. Karena di antara rumah tangga teh adalah saling menutupi, dibalik awewe teh nyaeta kebun nu anjeun sawah nu anjeun nya kitu deui eta rumah tangga antara awewe jeung nu jadi lalaki teh ialah naonnya disebatna teh tujuan pokokna teh adalah saling menutupi rumah tangga teh. Kaum muslimin atau kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin, ka 30 menit kurang leuwih 2 menit deui. Jadi da mualila anu tadi ge kebenaran aya keneh akangkin ieu mah musaala kadar ngiring naonnya ngiring bingah ku ayana pertikahan, ku ayana tasyakuran nungi ieu. Alhamdulillah abi tiasa hadir atuh sadayana oge tiasa hadir. Mudah-mudahan penyampaian sok sanajan mung saala kadarna sing aya manfaatna khusus kanggo abdi umumna mah kanggo sadayana, amin ya Allah ya Rabbal. Sampai meh beresan ngaji dan nu tadi aya salawatan urang ge orang salawatan we. Salawat nu tadi keneh nu eta ngan urang versi Joko Tingkirna gerame panayeuna ninganan. Anu salatullah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Pamajikan kerarung sing pakimah ngadon mancing, pamajikan keur beberes
salaki mangadon he salaki mangadon he salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.